Kakang guru Kang Mandahong tong hayang ka putri geulis loba pisan pamentana. Kula mah sok susah teuing. Menta bokor emas salongok, talem emasna satunjang, pejit reungit sabelit leuit, todo tongo saboboko. Mun teu sanggup nu sakitu mau jadi ka kakang guru. Deuh lamun nyata sapamenta tang tulaksana ka kakak. Panuhun kanu pada subscribe, kanu dacan mangga diantos subscribe na, oge tong hilap, like, share, komen, sinarang di YouTube. Kacaritakeun aya sahiji putri jenenganana Nyai Putri Punianjung. Eta putri teh putra raja, geulisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, hese ningal babandinganana. Dina zaman harita teu aya nu ngungkulan kageulisanana. Demi ibu ramana geus parupus. Jadi kari anjeunna bae nu geulis. Ari pada melanana henteu lian tinggal ieu. Ka eta putri geulis rea pisan raja nu nanyaan, tapi anjeunna tacan kersa carogean sabab tacan aya nu surup kana manahna. Kacaritakeun dina waktu harita aya hiji ratu monyet ngaranna Guru Mandahong, boga dulur awewe sahiji ngaranna si Saideh. Eta Ki Guru Mandahong kaedanan ku putri Nyai Punianjung. Mun ti beurang tarapati barang hakan, ti peuting tarapati hees, ku bangeting bogoh ka putri. Pikirna hayang ngalamar. Geus kitu nyalukan adina, nyaeta si Saideh teh. Pokna, "Ideuh, ayeuna akarek mendih pati menta gawe ka awak maneh. Daek teu daek kudu daek panglamarkeun Nyai Putri Punianjung. Sabab ayeuna aka geus hayang boga pamajikan ka putri geulis." Aduh Akang Mandahong, kula mah teu sanggup teuing nanyaan ka putra raja. Rea papacangan ge mau daekeun, mau sukaeun, da aka mah ratu monyet. Loba keneh bangsa ratu nu palai ka Punianjung. Guru Mandahong ngambek ka adina, ngomong pokna, Saideh, naha sia terek baha ka aing? Bet loba teuing omong. Hayo, ka ditu sia geura indit. Lamun teu daek, mangke dipaehan sia ku aing. Si Saideh ceurik sieun dipaehan ku lanceukna. Tuluy indit maksakeun maneh rek ngadeuheusan ka Nyai Putri Punianjung. Anu datang kasampa keur ninun, tuluy bae manehna pupuntenan. Pokna, Sampurasun nada maaf agan putri aya cali. Sugana kersa nampi kuring amit rek ngadeuheus. putri ngareret ka si Saideh, saurna. Aeh bet si Saideh. Naha maneh bet si sinarieunnan teuing. Lumanto kabeh dieu tara-tara ti sasari. Arek naon sia Saideh? Mana nyampeurkeun ka aing? Si Saideh pok haturan, Sim kuring agung panuhun, gan putri ulah rek bendu. Kuring diutus ku dulur Kakang Guru Kang Mandahong manawi kersa ngamanah. Kang Mandahong hayang nikah kakersa agan putri. Sakitu pihatur kuring. putri teh gumujeng bari sasauran ka si Saideh, saurna. Saideh, kutan sia teh diritah nanyaan ku si Mandahong. Aing mah teu nyana teuing, bisi sia teu nyaho. Para ratu oge geus loba pisan ngalamar ka aing.
Parandene tacan aya nu ditampa. Sakitu teh tacan aya nu cocok jeung hate aing. Ieu deui dulur maneh si Mandahong, mandah monyet bangsa sato. Hamonya ditampa. Los ayeuna mah sia geura balik bejakeun ka dulur sia ku aing henteu ditampa. Tidinya si Saideh tuluy balik nyamperkeun ka lanceukna deui arek pupulih. Barang datang katenjo ku Ki Mandahong tuluy bae diburu dipapagkeun pokna. Ideuh, meunang ideuh, meunang. Saideh pok bebeja. Kakang guru, Kang Mandahong, tong hayang ka putri geulis, loba papacanganana. Monyet mah henteu ditampa, kula mah teu sanggup maksa. Erana kabina-bina, putri teh bangsa manusa, lain pitandingan aka. Gerak kitu Ki Mandahong beuki ambek bae ka dulurna. Dumeh Nyi Punianjung teu daekeun, nyarekan beri anjer-anjeran ka adina pokna. Saideh, los ya geura balik deui ka Nyi Putri. Bejakeun carek aing. Namun Nyi Punianjung henteu daek kawin ka aing, mangke tangtu dirurugan. Diruksak ku balad-balad aing. Jelema dipaehan, nagarana diranjah di aut-aut. Los jaga indit. Ku kitu ku kieuna aing menta walonanana. Tidinya si Saideh purat perot lumpat bari ceurik. Sieun ku Ki Mandahong tuluy ngadeuheus ka Nyi Putri. Sadatang-datang prak bae unjukan deui dihaturkeun sakumaha parentah dulurna henteu aya nu kaliwat. Nyi Putri Punianjung leuwaseun ka cida, sieun diranjah jeung dipaehan gancang ngajawab saurna. Be, Saideh, ari keukeuh teuing mah Ki Mandahong hayang ka aing. Hade ku aing ditampa. Tapi aing aya pamenta. Lamun katedunan pamenta aing bukti, tangtu mau bedo ku aing ditarima. Tapi lamun teu bisa bukti, tangtu bedo ku aing mau ditarima. Ayeuna ku sia geura bejakeun. Aing menta bokor emas salongok, talem emas satunjang, peujit reungit sabeulit-leuit, podol tongo saboboko. Eta pamenta aing. Nu sakitu kudu bukti jeeg sia geura balik. Gancangna carita si Saideh tuluy balik bebeja deui ka dulurna kieu pokna. Kakang guru, Kang Mandahong, tong hayang ka putri geulis, loba pisan pamentana. Kula mah sok susah teuing. Menta bokor emas salongok, talem emasna satunjang, peujit reungit sabeulit-leuit, podol tongo saboboko. Mun teu sanggup nu sakitu mau jadi ka kakang guru. Deuh lamun nyata sapamenta tangtu laksana ka kakak. Ki Mandahong seuri nya kakak omongna. Ideuh, meunang. Pamenta sakitu wae mah tai ceuli kacang damen. Aka oge sanggup tong dipake karisi kasieun ku ideuh. Keun ku aka rek disadiakeun. Sanggeus kitu wantuning monyet ratuna tuluy Ki Mandahong gendongan ngumpulkeun sabalad-balad. Eta dititah ngayakeun sapamenta Nyi Punianjung. Tidinya burudul monyet sapirang-pirang pada arindit masing-masing nyayab ka unggal nagara nyiar barang sapamenta Nyi Punianjung. Henteu kungsi 5 poe lilana balad monyet teh geus pada daratang deui sarta geus sadia sapamenta Nyi Punianjung. Geus ngajagrag di hareupeun Ki Mandahong. Ki Mandahong kacida atoheunana maneh jingkrak cacalakatakan seuri. Geus kitu tuluy manehna nitah deui ka adina si Saideh supaya dilaporkeun ka Nyai Punianjung yen geus sayagi sapamentakna. Si Saideh terus indit rek ngadeuheus ka Nyi Putri Punianjung. Barang datang ka Nyi Punianjung teu kungsi dipariksa deui. Terus bae haturan sakumaha papatah lanceukna teh Ki Mandahong yen perkawis pamundut geus sayagi. Demi saur Nyi Punianjung, Saideh, aing mah teu nyana teuing Ki Mandahong ratu monyet nepi ka bisa nedunan kana sapamenta aing. Satadina aing teh pura-pura bae
supaya ulah datang kang jadi. Tapi ayeuna nya dikumahakeun deui, geus milik hidayat aing, geus teu beunang ku akal. Nyi Punianjung sajroning sasauran kitu kasih saideuh bari mikir-mikir bae di jalaneun supaya ulah nepi kang jadi carogean ka Ratu Monyet. Harita geus ka manah ngan teu kedal kaluar. Lajeng wae miwarang mulang kasih saideuh saurna. Ayeuna geraprak bae maneh balik, bejakeun deui ka Kimandahong eta barang-barang sapementa aing teh kudu geura disadiakeun. Jeung aing geura papagkeun ku joli kancana emas arek datang ka tempatna Kimandahong. Si saideuh tuluy indit balik ke gancangan. Ana datang tuluy bebeja ka lanceukna dicaritakeun sakumaha timbalan Nyai Punianjung. Kimandahong salangkung grahitana gumbira atau kacida. Ngomong bari susurakan pokna. Ideuh menang. Bari tuluy nyarukan balad-baladna dikumpulkeun kabeh soak-soak jeung ngagoak. Balad monyet mani rabul rewu-rewu pating garun tayang tarurun tina tangkal kai. Geus pada kumpul di hareupeun Kimandahong. Sageus karumpul kabeh sarta sadia jolina tuluy bae mapag putri Punianjung. Der monyet salusurakan rame kacida pesta mani ear ting raregoh ting karoceak ting rarindat hareureuy jeung batur-baturna aya anu ngigel rengkenekan aya anu babadayaan pepencaan rupa-rupa saking kumilu saruka ka ratuna rek kagungan gegeureuh putri. Henteu dicatur lilana kacaritakeun Nyi Punianjung geus jengkar ti nagarana sarta geus nepi ka tempatna Kimandahong. Barang geus tetep calikna, putri nyarios ka Kimandahong hayang turun bantayangan iring-iringan kaleuwih si patahunan rek ngersakeun siram. Kitu deui eta sagala parabot pamundut anjeunna teh kudu dibawa iring-iringan kaleuwih si patahunan. Gancanging carita dina sabab Kimandahong kaburu ku asih henteu jeung pikir heula kawan ti sato tuluy bae diturutkeun sakahayang Nyi Putri Punianjung ger iring-iringan deui kaleuwih si patahunan. Barang geus datang kaleuwih si patahunan, rak Nyi Putri lalayaran paparahuan ka tengah leuwih. Sabot Kimandahong bongo, bokorna diragragkeun ku putri hiji, api-api kalesotan tina pananganana. Geus kitu Nyi Putri Punianjung ngajerit sasambat mundut dipangneuleumannkeun bokor nu ragrag kaleuwih teh. Balad monyet pada gugup tinggal jebur ka cai, monyet rewu-rewu pada neuleman bokor. Tapi weleh henteu beunang, malah taya hiji-hiji acan monyet anu bisa muncul deui. Terus bae titeuleum paraeh saking kujrona leuwih. Datangan kari Kimandahong jeung si saideuh nu masih hirup keneh, balad-baladna geus beak paraeh. Nyi Punianjung pura-pura nangis bae menta dipangneuleumannkeun eta bokor ka Kimandahong. Saurna, Kimandahong geura cokot bokor kuring, mangke urang pangantenan teh dalamun teu beunang hamo tulus pangantenan. Gancangna Kimandahong gugup ngadengi saur putri sakitu manisna, rasana sipi ka asih, gejebur bae ninggangkeun maneh kaleuwih, kerlep diteuleum, datang ka paehna. Ngan tinggal si saideuh sorangan, ceurik aduh-aduhan sasambat ka dulurna. Ieu ceurikna. Aduh, Kang Mandahong, mana carek kula oge, tong hayang ka putri geulis, putri masokan nyaya. Kumaha ayeuna kula, da dulur geus dipaehan, kaula pahatu pisan. Nyi Punianjung watireun ka si saideuh dumeh katingali ceurik bae saurna. Ih saideuh, meunggeus sia ulah ceurik teuing. Keun bae dulur sia mah Kimandahong da geus paeh. Bongana sorangan make hayang ka jelema. Ari sia mah anggur milu bae jeung aing. Mangke ku aing dipikanyaah. Didinya tuluy si saideuh dibawa mulih ku Nyai Punianjung ka nagarana. Jadi tetep si saideuh jadi ingon-ingon anjeunna sarta ices kacida
ngarti kawas adat jelema bae. Demi putri Nyi Punianjung, lila-lila kacaritakeun, dilamar ku hiji raja, didamel piwarang sarta jumeneng raja istri. Pamiarsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.